jadi salah nembe maksudnya nembe kesangakeun panginten instrumental pun lanjut kata teh eksoa abdi calik na kursi ari neguhan Pak Ustadz tadi alhamdulillah dina siang ieu ribados panginten mandu dina acara siraman ieu khusus nama ieu ngecek pribados gitu kan pribados rata-rata ongkoh nganggo karpet ongkoh nganggo sama tapi di amparan samping ieu mah rada mending sarua sampingna asa kakara da biasa nama warna-warni mau sarua juga nama meserna sakoli juga ieu teh bisi aya nu teresep ibu lantaran sifat jalmi mah benten karakter dina agama ge beda-beda terus Pak Ustadznya tapi jalanna mah tujuanna sami kadang-kadang aya dengan pribados sapumujeng pribados punten ieu mah di daerah pribados da kumagi pribados tapi pribados ngelemar baju istri kacabak ku pamageterina popoean di rumah deui aya di dieu kitu ya Allah cekap gitu maksud tujuanna anjeunna mah meureun haram dicabak ku lalaki rupa-rupanya tadi dia meureun ibu lamun urang silih omongkeun matak jadi pasea itu kan jadi pasea lantaran dina sinjang oge ieu siloka ibu sok sering siraman tos diuningakeun silokana sinjang naon hartosna hah hilap deui tos sepuh berarti ieu sinjang teh diamparkeun teh 7 anu kedah didampak ku calon panganten silokana teh sapertos nyawer itu kan siloka itu sami gitu kan ieu ge sinjang sami siloka anu didampak ku calon panganten 7 dinten teh atau ngawaskeun sahadat tawa bismillah nya lantaran anu dilampak ku urang dina sapopoe teh kudu macakeun bismillah bade angkat orang di damel teh bismillahirrahmanirrahim nyuhunkeun ka Gusti Allah ya Allah abdi bade usaha cing kekengan kitu perintah da dina sawer oge siloka sami jeung teu aya dina hadisna dina Al-Qur'an taroskeun Pak Ustaz aya dina hadisna aya dina Al-Qur'an sawer dikudukeun dan henteu tradisi urang Sunda adat urang Sunda anu sakumaha anu kudu nyawer teh kudu nama indung bapana hiji pepeling kanu jadi anakna nyaeta make dangding jarang ibu anu boga hajat bisa nyawi nya dangding teh dikawihkeun gitu ibu sapertos gitu dikawihkeun laku lampah urang sapopoe nyuhunkeun ka Gusti Allah ya Allah abdi pasihan ya Allah abdi pasihan rezeki pasihan kesehatan ulangkeunana hararese kadang-kadang punten di dieu ibu teu siap mau
Seureun kita acan. Itu kan tacan gaduh bakal bohong teh Bu. Bohong. Punten sekalian calon pengantin nuju dieu nya pengantin. Bohong orang kudu siap maut. Ibu tacan siap bios abdi nu kudu maut. Abdi teh siap. Bade anjing, bade uih ti dieu. Abdi teh siap. Lantaran manusia sewang-sewangan tos ngagaduhan tanggal, ngagaduhan dinten, ngagaduhan tahun. Nu bakal panjang poe akhir raga ditinggalkeun nyawa ditinggalkeun ragamu ngaranna gitu. Urang mah gelar kadunya mau marah nya bakal balik ke alam anu kadua anu mah bisa balik deui ke alam dunya jadi cek Pak Ustad abdi geuna we Pak Ustad ngiron eta nana gerhana ti saha guruna yang tarang ibu guruna abdi nyata batur apa mantak pidoa ti pribados khususna ka calon panganten umumna kanggo ka panganten baru kanggo ka panganten bari loba contohna geuningan dina sawer mah mun urang rumah tangga ieu kolot teh mun urang rumah tangga sing nepikeun ka pakotrek itu bohong teh jelema nya aya kadangkalana aki-aki jeung nini-nini papisah nya anu mana atuh nu hidup semati cek budak ayeuna mah pakotrek padu teu pakotrek padu ge lamun urang suami geus meninggal istri tos meninggal teu nikah deui model abdi gitu. Contohan abdi ibu abdi bila mana pun bojo nganturkeun abdi moal kawin deui lamun teu kapepet gitu. Iya mah puyeng biasa di obatan Pak Ustad teh punten da pamager tapi si ieu saha ini teh saha tah si ieu ini kurang si Kusmin kadang-kadang kan hayang dua gitu kan ku nafsu mah itu bisa mawana mah hiji oge teu kaparaban Pak Ustad hiji oge mah kajung hayang dua ulah calon panganten ulah gitu mun Pak Ustad mah keun bae dua teh abdi ka Pak Ustad teh mi dua gawena nya pedamanan mah kudah nyanu naon we nanu tilu nanu opat ge mun nyanu awewe ulah kade berat lalaki teh komo ka tukang suri nya bejan ulah ka tukang son hah tukang son ulah ka bejan berat gitu sok tanya ka istri ibu kersa di Canu kersa eueuh nu daek di Canu ceuk saha bo aya nu ridho ceuk saha tah dina hatena buka kobet mau bisa ka kobet buka moal mah daekeun euy nyeri matak abdi moal abdi kalah kumaha oge mohon leres Bu sumpah demi Allah abdi kan kagungan Gusti Allah pun lanceuk nyararan nah ieu adina kaset teu nyanu kitu ka abdi aduh ieu kaset kuat katanya pun abdi sanes intina mah sanes teu payu sanes teu payu abdi di dieu meureun dina kusir abdi gaduh les dina setir abdi gaduh rem ulah disarwakeun sakocoran gitu sapertos kitu aing ngobrol wae mah teu moal dahar-dahar urang kawitannya mohon atas reng saya panganten oh acan mohon tong nyentak nih baca keluar deui abdi teh yatim piatu udahna dipasihan piatu pasihan rokok hah? Tarik-tarik teuing teh nyebut rokok teh caci kopi tarik teuing era adi rokok mah teu kuat pakait jeung nu hajat ese we penting ah itu seureuhna umum resep daripada baut sok ibu nya komo boga hajat geura baut mikiran daging mikiran udah karasa ku abdi baheula abdi ge hajat ngalaman enjoy we gitu
enjoy ya, daging pada daratan serangan gitu kan kali hitungan itu jelas gitu. Itu nama ya pasar gitu kan sok ibu abdi tanggawalan ibu rek hajar ke abdi daging naon gitu nya tahu. Alhamdulillah ibu panginten aku abdi didoakeun ibu tadi ngajian calon panganten calon Pak Ustad anu didugikeun ku Pak Ustad mudah-mudahan ke panganten sakali resmi dina dinten enjing ngajatuk rami urang doakeun ku urang sadayana dina rumah tanggana sing agi nulur bagja salalamina sakinah mawadah warahmah marengan Neng Silvi laras nang Silvinya mudah-mudahan ya gelis. Abdi sok ngetang waktos bu abdi 57 hayang mah 17 gitu. Umur teh ayeuna 57 lamun dicokot kan 60 tahun kari sabaraha sesade umur 3 tahun deui lamun 70 meureun 13 tahun deui Allah abdi teh betah sarasna mah itu kan ya bu betah di dunia teh ibu euy bawara komo anu rek teh betah kumaha boga mobil boga sawahna loba mah sieun baik teh sieun teh bu lantaran harta heuh loba ribu tapi teu bisa kieu bisa kieu apakah nyangakeun deui ka Gusti Allah bade enjing pageto ge babu mangga abdi mah teu siap arek teh siap kumaha ari ibu nya waktu nak meureun abdi poe ke sore balik di dieu Kang Agus kemarin yang sehat di dieu manuk ngantunkeun tuh itu kan iya mohon Agus mah da karasep nya kasep atuh Agus mohon ieu mah nu nami aja nu garing mah tukang son bae teh rokok naon ente esen entong ibu bohong ibu aya ge jarum coklat entong dangu banyak entong ese wae lo Pak Ustad ini nesep katanya hah nesepnya nya ayeuna teh ayeuna mah da abdi ge henteu tadi mah nesep atas panganten tacan karena urang ngobrol lah kalem we punya tacan mah ese deui cicing aja cicing peperihun kamari siraman teu sugema kiram sugema kamari mah siraman teh tah ayeuna mah ibu-ibu teh rawaskeun ningal ngupingkeun gitu kan boga Pak Ustad boga abdi sanajan abdi lain Ustad oge didangukeun ku ibu alhamdulillah ibunya yang penting mah meureun bade Ustad bade Ustad pituahna anu para wargi sadayana sadayana medarkeun panginten ieu section urang sangakeun heula pribados ieu nu geulis calon panganten urang dirajahan heula mudah-mudahan ieu raja sing ngajantenkeun raja pamuna wilujeng ngadangukeun
Amin pun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Amin ampun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Kedapang jiat pangraksa para rakyat seni para rakyat di seni Gendana yang besar mandi kalau sepatahunan lahir kemarin candi beli anu sakiwari nek orang tubuh kaliwatan pajajaran roman hayang anti padung dengan jeung musikna panjikan satu Bismillah pemuka bangsa sejak samajud samujud indung ka indung anu ngagandung sejak samujud ka tenang lama tangkang daraja Wiwitan gumelah lahir gumelah kapawetan Yuhun kegas panggung menjadi sehat ibu saya gelis ningsi leutik bila tinggal ke payun ke hidup di payun ayam malam ibu bila tinggal ke payun ibu di payun ayam putra ibu gelis beralih hidup gerak kedalkan unek-unek payunan ibu sareng papa anu sakumaha aya ulang-ulang beralih hidup geus gerak buka
iya menjadikan ibu pada diwalannya sok terus hidup surga itu gelis anak mama suasana jam hidup minta diampura Wata ayah wata suamana kumaha didoakan Gus sing jadi anak anu soleha hidup babak acara hidup sing jadi istri nu sajati sumujud ka pangarsa teu mampu kanjeng sing ngurus anak kesalahan Gus saksana can nama bahan ngakanong hidup bulat bulayang buyung unap buwina ngakanong tepikun kasalapan bulan hidup kedaik ruang nasab pati mamah buang kawin dina rambut salaman mata kebirikan sunati kakandungan mamah nesereng ruang mama mana bukan dan kandungan ya Allah ya Allah mudah-mudahan kakandungan mamah cium selamat coba hidup dah anaknya ibu ku sedosa tapi itu dina waktu ayeuna tinggal yang soleh
Untuk persiapan yang terakhir, yaitu Ibu Hias. Salim neng. Hah? Oh, Neng Pupu. Neng kita nu bade dinaonkeun. Bisa werkeun. Oh hiji. Gembira. Eta sidang pada kemana kan Yus? Bisa werkeun. Oh, disawerkeun. Masihan Kang Yus. Ini terakhirnya. Ya terakhirnya, Yus. Kau saya ikut. Alhamdulillah, ngaturkeun nuhun kanggo ka Ibu. Sok salim neng. Palawargi sadayana ieu panginten dina elekan anu kedah dibeberkeun ku Neng Silvi. Mohon aya artos teh kasetnya kitu dibeberkeun heula ku Neng Silvi dengan hitungan 3 mundur. Iya. Gimana Kang Yus? Iya, sok siap. Tah, payu. Sok diboro, diboro. Ah, belum pada di ais nak. Sekedap ya, kalau dipoto ya hukum, kalau dipoto. Iya, 1, tahan 2 jam tahan. 1, 2, 3. Iya. Itu aja lah.